alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang. Baheula aya hiji dongeng terkenal jasa nyana jawara lahir di Uzbekistan, kemudian nyana langsung ke Basrah, tidinya nyana terus jadi garong penjahat. Setiap jelema mengarah ke Baghdad kunyana dibegal. Asal aya jelema dagang begal, jelema rekreasi begal, pokoknya jelema boga anak buah nage luar biasa dibegal terus. Datang kasieun jelema nu endek liwat kadinya ku tenar-tenarna eta jelema begal pamalingan dahsyat, lamun ngalawan bunuh ngan teu pernah sampai ngabunuh, paling nonjok paling nampili aing ngabunuh macan pernah ngan harta maku jana dibegal. Wah teka itu datang ka setiap nu endek liwat ka dinya ragu aya eueuh ieu begal, aya eueuh ieu begal, berani nyewa jagoan untuk keselamatan, hanya untuk keselamatan diri dan demi keselamatan nyewa jagoan. Kos kuari begal teh ambalaya, urang dagang lintas Lampung Palembang mawa barang ti Palembang ka dieu begalna sabara rupa wani nyekel abri urang kajen cicing di dieu daripada begal ambalaya. Begalna make balok di dieu, make pet, KTP-na urang Cisokan tolong. Itu begal itu polisi teh begal buktina kok cedek kiai ngomong kos gitu dulur kula ke Palembang, di Palembang Masya Allah eta petei murah jasa dihitung ku janda ieu petei ku murah-murahna datang ke pasar Kemis Masya Allah keuntunganana 10 kali lipat, 10 kali lipat diborong ku janda di Palembang, langsung nyewa truk berangkat datang ke pos hiji sekian tes, datang ke pos sekian dihitung-hitung datang ke pasar Kemis rugi, dihitung-hitung datang ke pasar Kemis rugi. Mantap datang ke pasar Kemis teh geus teu didagangkeun. Woi, saha nu hayang petei los kabeh. Kunaon sia eta? Ngas pokona ulah nyebut kunaon. Bas, sesa mali. Sesa begal los jang sia tah. Mamang kula eta. Langsung dicekel emang naon? Polisi begal kabeh. Kumaha sia mimitina? Eta cara tadi dagang eta Masya Allah wani make polisi ieu tukang karung lamun kurang-kurang backing polisina beak ka kolor-kolor nyana mun mawa barang ya ka ditu ka mana ka Karawang polisi di dieu daripada begal-begal ambalayah mani nyewa polisi eta begal kena disewa ku nyana jadi nyana tukang nyewaan begal eta. Nah, ieu begal terkenal anu luar biasa sehingga komo awewe mah sieun deuk liwat teh. Satu ketika nyana mampir di hiji pondok pesantren. Santrina ngan aya 10 kurang leuwih. Nyana merenung ari eta si jelema nararaon di dinya kadang aya 10-20 dararata nyana terus datang kadinya ngintip begitu ngintip kiaina keur baca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim
Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala bil haqq. Ayat eta dibaca. Langsung cerik eta begal. Cerik kurucu cai mah. Teu katahan terus cerik. Atuh kiai mah terus wae maca Quran. Nyana terus beuki kebal beuki cerik ingak-ingakan. Beuki kebal terus kadenge suara. Kus parawan encan kawin teh. Kebal-kebal kenceng, cerikna kenceng dahsyat. Makaning penting jam 2. Pan kiai nu bener mah maca Quran teh jam 2, jam 3. Bang Zaki Nurjaya mah wallahu a'lam bissawab. Kiai nu bener mah maca Quran teh jam 2, jam 3, negereneng. Eta ge kitu. Langsung cerik dahsyat. Keluar kiai. Barang keluar kadeuleuk pakaianana pakaian garong. Kiai kaget. Ini pu aing teh lain teh keneh. Kaget kiai. Tapi terus dideketan. Langsung sujud cenah plek. Cerik bener. Ku kiai dihudangkeun, dibawa ka hareup. Ditanya saha ngaran, urang mana, pagawean naon, tah. Begitu ditanya pagawean, ulah pagawean ngabegal ngagarong. Wah, cak kiai ulah-ulah imain digarong gitu. Kaget kiai. Haji ieu kunaon ceuri? Begitu kula ngadenge kiai maca alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tiba-tiba terasa aya nu asup ka jero hate kula. Nu pirhartieuna wallahu alam bismuradi. Alam yakni apakah can datang waktu lilladzina amanu ka jelema-jelema nu iman antakhsha'a qulubuhum nundukkeun hate-hatena li dzikrillah eling ka Allah wa ma nazala minal haqq. Jeung eling kana hak anu diturunkeun ku Gusti Allah, aturan. Hidayah asup ka jero hatena. Cak nyana direnungkeun eta Al-Qur'anul Karim dek datang ka iraha maneh. Umur ge sabaraha taun. Dek iraha maneh nundukkeun hate. Ingat ka Allah. Ingat ke aturan-aturan Allah. Kade sakedeung deui maneh bakal paeh dikubur, amal perbuatan bakal dibawa ke jero kuburan. Urang diuk kieu, amal diuk ieu bakal aya ke dikubur. Urang salat bakal aya, puasa bakal aya. Termasuk ngagarong bakal aya. Mere baso kasih mbak ojol jeung susu aya. Bakal aya. Pagawean disoka. Eta kabeh pagawean. Eta Al-Qur'an saayat doang ge masyaallah datang ka nyelesep ka jero hate. Alam yakni apakah can datang waktu lilladzina amanu ka jelema nu ari iman. Jelema nu ariman teh antak saqulubuhum ngarendahkeun hate tunduk li dzikrillah eling ka Gusti Allah. Urang dibaca eta Al-Qur'an dibulak-balik ayat eta jancan orang ngerenyed. Dibulak-balik deui tamat deui sugan aya ngerenyed ayat eta ka jero hate teh aya. Tapi saayat ketika nyulus ka jero garong bisa tobat ka Gusti Allah. Masya Allah. Tidinya asal dek liwat jelema ke aman henteu tina garong, ke aman henteu tina garong.
garongna berangkat asadek liwat deui isukna di deuleu deui aman henteu berangkat ternyata sapoe dua poe seminggu 2 minggu aman jelema rame kuari mah aman garong aman garong anak buahna neangan ieu kepala garong urang ka mana kepala garong urang leungit diteangan ku anak buahna ieu waduh sehu urang leungit teangan ku jana terus aman ya Allah renganan keur mondok di pondok pesantren eta keur ngaji diintip ku anak buahna weh ieu kepala urang ngaji nya garong ngaji cek jana garong ngaji garong terus diintip isuk kaji deui ieu anak buahna kabeh kaget daratang tah ka kepalana bos kumaha ieu lalakon harta geus dihandapeun gunung ambalayatun kumaha ngabagina ieu bos cak dina bararagi bae ku sia ai bos aing mah geus teu kudu dibagian kumaha tuh aing pikiran aing mah geus ka kuburan geus ka akhirat wih kok berubah heran aing anak buah masyaallah diteliti terus ku anak buahna begitu diteliti bos ieu kumaha mimitina kaula ieu ngintip tengah peuting begitu diintip kiai keur maca Quran pas ayat alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah deuk iraha hate tunduk khusyuk ka Allah inget ka Allah padahal urang dibere iman tidinya aing nyurucut inget di jero kubur inget di alam akhirat kumaha kuari mah aing geus pepegatan sia bae geus ka ditu los aing mah geus tobat bos ai bos tobat atuh kabege deuk ilu tobat ulah sok mimilu maneh bae terus mabok teruskeun musia maling teruskeun henteu kula gerek milu bae akhirna anak buahna milu kabeh ngararaji ngaji terus dimimiti alat ngaji terus ditambah ku fikih ditambah ku usul fikih ditambah ku tafsir ditambah ku hadis dan lain sebagainya tanding ternyata saat eta di negeri Mekah di negeri Madinah Baghdad Iran wabah tenar kapinteran eta jelema luar biasa nanya hadis sakicep nanya tafsir sakicep nanya fikih sakicep nanya alat makomo geus dudi engkekeun jago wabeh manehanana ulama-ulama pemerintah kabeh taluk ka ilmu eta garong lamun tadina garong bae jadi wali ieu mah diajak ngaji ge masyaallah padek terobah-robah ngadagleg ayat tinggal ayat ieu kos kieu bae manggawe ieu saruan ulah ngadagleg teu pernah aya hiji ayat tersentuh pernah kamar ieu tah aya kasentuh ku ayat ku lagi rada kata aja hebat amat datang ka ieu merenung lagi kunaon sia kasentuh ku ayat mana tadi cenah badu salam ku ngeunah-ngeunana lain ku merduna lain makhrajna lain naonna maknana wih hebat amat sakola ya ieu mah luri budak ieu aing mah mawa ge teu aduh masyaallah hebat amat ke makna ayat nu mana fankihu ma ta'alakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' sakjana karenung mun opat ngeunaheun meureun sia bebloon tah teu kudu make ayat nafsu tah tenarlah nyana kehebatanana jeung kaistimewaanana
maka dijadikanlah ulama sadunya. Saha eta? Urang lamun baca kitab geus tenar, geus sering manggihan. Fudail bin Iyad. Anu terusnya cicing di Mekah, terusnya cicing di Jabal Abi Qubais. Anu kabelah dieuna geus mung kapanggih jeung jelema. Bahkan manehana lamun salat Jumat ka Masjidil Haram ge embung. Murid-muridna kaget kunaon mama embung ka Masjidil Haram. Geus ulah sok nanya mama maneh bae hae ka ditu. Sakali nanya kitu, dua kali kitu, tilu kali penasaran. Ke, mama, kami kan murid. Dijejeukeun ka Masjidil Haram ai mama henteu kami hayang nyaho alesanana kumaha. Mun hayang nyaho alesanana kula lamun ka masjid neuleuh anu sujud sukuna ngacung benerkeuneun mama dibenerkeun lain benerkeuneun loba jasa nu salah teu dibenerkeun mama engke bakalna dicaekan ku Gusti Allah neuleuh sujud yeuna kahalangan ku kopeah ku sorban lain benerkeuneun loba jasa teu naek ngaraji neuleuh toab salah toabna mantak los maraneh bae mama mah kendai teu salat Jumat ge masyaallah tidinya kaget murid-muridna begitu terus ngadeheus rahasiana naon mama bisa jadi kieu hiji rahasiana di jero hate ulah aya nu nyayang kecuali sieun ka Gusti Allah ku sieun Ki Fudail bin Iyad ketika Raja Khalifah mere kamanehanana sekitar 4.000 dinar mun kuari urusanan ukuranna ada 2 miliareun kunyana ditolak bikeun ka batur haram beuteung kula kudu kaasupan duit ti pamarentah percis kos Ki Nurjaya nya ge kos gitu haram cek Ki Nurjaya beuteung aing saeutik mah mun loba masalah ya kumaha bae ilah ulama ul akhirat nuku urang kuari di haolan nu teu jaho urang mana na kumaha kahirupanana ieu teh lain jelema sambarangan ketika kula haol nu pertama baheula di dieu manggih sesengitan cekula sengit naon ican di bejaan di dieu aya almarhum Ki Awian kula manggih sesengitan cekula sengit naon isi ieu mah lain sengit sambarangan ieu mah lain sengit dunia bangona ieu mah ieu tah ku hari kula ngaha urang babarengan ngahaolan begitu ku kula di istighorohan sakali dua kali supaya muncul katilu kali alhamdulillah Ki Nurjaya mau kebo ya Allah ji seperti teh ji hese urang hayang-hayang kedu kos kitu teh hese lamun Habib Lutfi babari jasa kula kabari teh si Pekalongan alhamdulillah ilu konferensi sadunya nu diondang 40 negara tapi nu datang 60 negara sadunya konferensi Toriko tetapi satu hari lain 2 hari lain 3 hari lain Habib Lutfi mah kos kitu geus ulah jaritakeun konferensi mal kaharti ieu ge nu diajak ku kula kararieu bae kan kitu amat kiainya geus atuh datang ka kuari nya mah atungan datang ka ditu hees dahar balik atuh teh jawaban emang si bidug mah kitu labeng tapi begitu ku kula dicaritakeun heran jarang aja lain deui urusanan Habib Lutfi mah kos kitu mun zarah Assalamualaikum oh iya naam oh masyaallah marhaba salam beres uzarah kos kitu zarah ka Habib Nuh di Singapura assalamualaikum waalaikumsalam insyaallah ya kif bangun ngobrol kedek teh gitu beres assalamualaikum beres iki kitu kemarin zarah ka ditu ka deket tangkal caringin assalamualaikum oh iya saya kabar yang saku ti anak siapa ayah Habib Lutfi model kos gitu ya Allah
hese jarita keudana amprok jeung sahabai akur bae jana mah kuari jeung pamarentah hayu jeung jawara hayu jeung Cina hayu jeung encek hayu kabari urang manggih Gus Dur kuari manggih Habib Lutfi aneh teu karti moal ka harti tah ieu mah jana mah osok-os kitu tah sekali waktu dah zarah ka abah ka dieu Cilongok nangtung bae nya kula mah geus siap-siap babacaan kula geus siap milu babacaan macan naon coba henyang nya dangan kieu bae oh iya betul ya dah beres balik kula macan naon di sih aja ieu nurutan iya ho aja ku anak na isu dari bakal grogol sok turut itu para rugu Masya Allah ulah sok turut itu para rugu ayo datang ke berkat baik iya jangan mah gaji kadi ge nu diideuleunana lainna naon cenah aya jahe nya cenah panjang ngaji si kos kitu maksudnya tahu diri kolot ge normal bener abnormal tah balikan deui lamun urang nganyahokeun seorang penjahat garong kemudian jadi ulama teu kira-kira jadi tumpuan seluruh ulama kaul-kaul sufi hampir nyadap ti Fudal bin Iyad walaupun kuku bahagia seperti itulah perjalananna koreng nya nama diangkat jadi walina ti orok kene nya nama diangkat jadi wali ti orok kene kok jadi garong wallahu a'lam kok saja pandi tah nya ti leuleut emang diangkat jadi itu Kang Sami itu beres nah ieu almarhum Ki Awian jelema nu aneh tatadina sarua jelema rada kurang beres kabelah dieuna ngaji sageus ngaji terus pinter ngajina geus pinter ngaji boga guru ninggalkeun ngaji zahir terus nyana zikir bertafakur ka Allah rada aya perubahan saeutika belah dieuna pemikiranana embung ngahiji jeung kolot hayang ngahiji jeung budak bae ieu keanehannya manteng na ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mantap untung urang dieu aya hiji makom di dieu anu lain sambarangan urang dieuna mungkin katutup tapi urang jauh mah ku Gusti Allah dibere caang aya nu datang teu nyaho urang mana tetapi loba nu hasil maksud ieulah urang tadi nu mantap kula hadiah heula lain sambarangan ieu teh hiji contoh bahwa kajeun teuing urang geus kolot tetapi lamun himmatul aliyah menuju ridho Allah ulah kahalangan ku kolot ulah kahalangan urat tatadina penjahat urang renungkeun satu ayat tadi apakah can datang kitu ka jelema anu iman urang nu iman teh antakhsha qulubuhum nundukkeun hate urang li dzikrillah inget ka Gusti Allah jeung inget kana hukum-hukum anu geus diturunkeun ku Gusti Allah ulah seperti jelema anu baheula diturunkeun kitab ku Gusti Allah Injil diturunkeun Taurat min qablu memeh urang tetapi manehanana teu iman ka Taurat teu iman ka Injil sehingga terus sakahayang nafsuna jadilah jelema fasik wa katsirum min fasiku lolobana jelema pararase jang contoh lamun di dieu aya makam solihin belah dituna waliun min auliyaillah keren teuing solihin baheulana nu tatadina jelema urut kurang beres tapi diangkat jadi solihin Fudel bin Iyad penjahat jadi waliun min auliyaillah lamun Kiai Dahlan tanjakan tatadina tukang ngadalang nya nama tukang dalang
Oh, ya dah malah ngaji ge kulantaran tatina dalang ngaji di kieu kocrek ieu na ya kocrek-kocrekan bae ya tatina dalang tapi jadi wali Allah Subhanahu wa taala mantak naon urang kuari nyadarkeun diri ulah kahalangan ku kolot ulah kahalangan ku jahat ulah kahalangan ku radikal tapi tingali moal kebal deui urang pae saenggeusna pae nu milu amal urang ka jero masyaallah kadang-kadang kareueut komo nagara kuari kamari teu jalan politik jeung perekonomian kuari diresapel encan ngajamin resapel ieu sementara orang sakit hati geus nyieun kekuatan geus jadi kekuatan lain lalagaan suara-suara untuk mengarah ke revolusi geus loba jasa tinggal urang nu teu nyaho naon di presidenan ku sasaha ge urang mah kieu bae dagang toge bae urang mah dagang kangkung bae tapi di luhur mah kuari keur acak-acakan malah geus mun dicaritakeun mah rempan mantak urang mendingan mawas diri masing-masing mendekatkan diri ka Gusti Allah lantaran di luar negeri Baghdad kos di urang awalna Syria kos di urang awalna Yaman kos di urang awalna Turki kos di urang awalna mentak para ulama dikumpulkan sadunya untuk memecahkan Indonesia lantaran Indonesia tegas di ujung tanduk mentak kurang sing loba ngadoa khawatir lain dalagaan tetep kurang mah ngadoana mudah-mudahan Allah mere salamet ka urang salamet ka negara urang salamet bangsa urang urang lamun nyaritakeun salamet mah gampang tapi lamun urang nyaritakeun per provinsi kuari Inggris per provinsi Inggris nyaritakeun salamet mah mudah-mudahan amin mudah-mudahan salamet amin tapi di luar ieu kapan loba jasa provinsi aduh hese nyaritakeun modal poso dan lain-lain sebagainya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu teu aya deui nu dicaritakeun iwalti haul akbar terutama haul kiawian sekaligus nyaritakeun tentang masjid nu alhamdulillah saat ieu masjid geus mentereng dibangun sedemikian rupa lain teu anyar ngan tukang basna leungeunna kurang lalempeng jadi kos ieu lah bentukna alhamdulillahirabbil alamin tapi ieu ciri kampung kumaha masjidna ketika masjidna kokoh berarti iman orang dinya kokoh ketika masjid eta teu kokoh maka iman eta kurang kokoh aya nu unik ka etik ye dibayah aya pabrik semen Cina semen merah putih eta teh karyawana dikirim di Cina kabeh kaje urusannya anak tetapi hal-hal lain mengerikan kajian mah urusanana negara urang mah sakarang memandang zahirna bae di jerona konflik negara ieu pabrik belah dia diurug sisi laut asal geus diurug tanah eueuh bae asal geus diurug tanah eueuh geus puluhan truk bahkan ratusan truk asal geus rata ke eueuh tanah kuari muncul aya batu bentukna kos masjid si batu bentukna kos masjid ternyata didinya teh dipake musyawarah sadunia di dinya teh Ki Nurjaya mah teu kaajab
mencet sapi bae nya nama bagianana Haji Pandin teh cenah mah bagian yen samin bae sedengkeun cakolot di mana-mana pulau cangkir di mana geus rata awas kadua di mana bayah geus kadatangan ku orang asing awas ieu kuari geus aya kajadian model kos kitu nah ieu mah kula mah teu rek nanaon henteu sama sakali henteu endek ge kula mah ngabejaan nu can kawin gara kawin sakitu doang besi kaburu gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang kumpul merenung ka alam akhirat untung jelema nu geus maot ku urang dihadiahan ku urang dipatehahan tetapi ragap diri urang ketika urang maot anak urang bakal matehahan urang moal tatangga urang bakal matehahan urang moal sedengkeun di jero kubur ba teu butuh jeruk teu butuh apel teu butuh korma nu dibutuhkeun adalah titiis kiriman anu harirup di luhur gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillah masjid sebagai tanda kekuatan iman jeung urang lamun ningali tempat-tempat teh urang sadar ningali lapangan cek pikiran orang oh paranti main bola ningali balai desa oh paranti ngabenerkeun SPPT ningali polsek oh paranti tempat setan udah gitu kan begitu ningali masjid Masya Allah paranti main gaple nyahoan kabeh masjid teh karbadak masjid mah al masjidu baitu taqiyin masjid adalah imahna jelema nu tararakwa asal jelema geus leuleus bae hatena haji bae asup ka masjid lamun can leuleus moal daekeun lamun jelema happy bae nyandung can dicarekan kuno kolot moal daekeun ka masjid asal nu kolot geus carekan we haji bae ngadapang we di masjid di masjid kula ge eta aya jelema ngahape bari ngedeng kula mah teu engah asal kula salat ngana ngahape asal salat ngahape kabelah dieu ku sering nanya ka ieu eta si jelema bari nangkara kok ngahape bae kunaon nyandung oh paingan berarti hubungan jeung nu ngora di masjid jelema eleh main di Cilongok mah di Cilongok bae beok kabeh eleh main ka masjid kieu asal kula liwat ka masjid ngana aya asal kula nanya eta sih eleh main cenah kiai oh ya bu masjid aing pake lelecehan kitu budak tapi antepkeun daripada nyana ngunculungkeun ka sumur dibandingkan ka masjid ieu ge asalna ieu masjid kos kitu ieu tipena ieu tipe bangsa eleh main ka dieu pelarian anu nyandung disarekan ka dieu masalah geus ieu masjid lain lalagaan ieu nikmat nuandak wa takaffalallah Allah nanggung man kana baituhu al masjidah ka jelema anu imahna masjid masjid baitu kulli taqiyin imah setiap jelema nu takwa jeung Allah nanggung ka jelema nu imahna masjid ditanggung ku Gusti Allah lamun urang geus memiliki masjid berarti urang teh geus asup ka imah Allah lamun urang geus memiliki masjid urang geus asup ka imah Allah ku Allah dijamin setiap jelema anu imahna masjid dijamin ku Gusti Allah jamin tina naon ieu nu untungna ieu minar rawah wal jawaz ila sirat minas sirat ilal jannah dijamin ku Gusti Allah tina kasenangan rahmat jeung nu paling indah adalah liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Ieu masjid. Ieu leutik we ieu masjid tapi tanagana gede jasa. Diisian ku lembur ieu asana moal naon kitu ngaranna? Moal mahi, moal pinu, moal mahi. Moal muat. Masjidna leutik kampungna gede tapi tanagana gede. Lain cakula tapi cakangjing Nabi tanagana lain lalagaan. Wa takaffalallahu
man kana baituhu al masjidah, Allah nanggung jawab ka jelema anu imahna masjid ditanggung minar rawahi war rahmati wasyirat wal jawaz minas syirat ilal jannah. Gugus Allah ditanggung senang, ditanggung rahmat, ditanggung jaga di akhirat, liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Lamun urang dedelean mata urang salah, ieu masjid kos kieu amat, tapi maknana bakal nyebrangkeun urang dieu tiblah dieu neraka ka surga. Ya Allah, ieu lain lalaga dia. Cak Kangjeng Nabi eta mah ditanggung jawab yang nyebrangkeun jelema ti dieu ka ditu ka surga. Nah, urang dieu nu kamari nempelkeun cat eta geus meuli tiket. Mantap guys, pokoknya bada cat tadi dia ya. Aduh, anu kamari meuli paku, geus mantep. Alah cenah ieu mah urang dieu mah kamari teh ngan syukur sabagian encan, kuari encan kabagian nih. Aya nu loba keneh nu encan mere, kumpulkeun bikeun ka Haji Jaya kena kawin deui. Tah ieu lain lalaga di tanagana gede jasa dan mantap. Urang setiap neuleuh masjid, urang mah neuleuhna ku mata ieu bae. Bagus amat, jore amat, gede amat, leutik amat. Tapi lamun urang ningali ku mata ieu teh Allah nanggung jawab ngaberangkatkeun urang nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Sadajan leutik masjid, mudah-mudahan urang dieu kabehan engke jaga dipuateun ka dieu. Nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim salamet. Sehingga orang dia kebehan bisa nyebrang melalui masjid ieu salamet kabeh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di lain tempat masjid sarua bae. Yu urang ropea masjid sing hade. Ulah ngabanguna aya kotoran di masjid kemudian dipiceun eta teh geus termasuk tiket ka surga. Miceun kotoranana doang, miceun kotoran tiket ka surga. Nu kamari teu kabagian ngabangun masjid deulekeun mun aya kotok ngising gegean. Mun eueuh bae kotok-kotok urang gadenyakeun ngising sia. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang nu mangkat daek dieu kieu ge urang hayang salamet. Adapun fasilitas menuju keselamatan aya di diri urang. Sakumaha urang dek diangkat jadi wali ku Gusti Allah, ulah neangan nu eueuh fasilitas jang wali aya di diri urang. Napakuran mata urang bisa jadi wali, napakuran ceuli urang bisa jadi wali. Dina harti fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang ialah jang menuju jadi menuju neangan menuju mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngutak-ngatikna hungkul nu kudu aya nu nuduhkeun. Kitulah para jamaah dek menuju dek neangan ridho Allah fasilitas nu aya di urang. Ketika urang diberi harta eta teh fasilitas jang menuju ridho Allah. Dibere ku Gusti Allah, urang teh dibere fasilitas, meureun urang dibere tanaga gede jang babantu neangan ridho Allah melalui tanaga. Mun urang ngebahas kos kitu sesuai jeung pembahasan Imam Ghazali panjang, sakabeh fasilitas nu aya di awak urang ieu teh bisa ku urang ditafakuran untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dinten-henteu ge urang hirup jelas bakal maot. Paeh teh pasti jasa. Teu kudu diceramahan lantaran nu kasaksian ku urang, ma urang, bapak kolot urang, mak kolot urang, tatangga, kadang anak, kadang incu urang geus maot ti heula. Nu kuari disebutan almarhum almarhumah al-Fatihah, almarhum al-Fatihah, almarhumah al-Fatihah. Engke mah
Kiai Haji Nurjaya Al-Fatihah. Pasti ya. Kos gitu bakal. Kiai Haji Hamid Al-Fatihah pasti. Eta mah bagus di Fatihah. RT sebodoh. Di Fatihah. Di Fatihah mah ingat ke Gus Dur. Allahu yarham Gus Dur ketika ditanya, Gus, yang paling diinginkan oleh Gus apa sih? Baik dikala jadi presiden atau setelah lengser jadi presiden. Tidak ada lain yang saya inginkan adalah ketika saya wafat, istri, anak, teman-teman dan sekitarnya mengirimkan Fatihah buat saya. Etalah hebatnya Gus Dur. Mun cek ngomong urang mah eueuh deui dipake ka hayang iwati mun geus maot jelema maraca Fatihah jangnana. Dikabul ku Gusti Allah, datang ka kuari. Jelema berduyun-duyun zarah matehahan Gus Dur baik nu langsung didinya maupun di pondok-pondok pesantren di mana bae para muhibin-muhibinna. Ki Nurjaya mun maot can pugu. Paling kebo nu Fatihah. Sapi. Komo ieu mah ieu. Wallahu alam. Ki Nurjaya onom anakna mah pastilah Fatihah. Aya murid 2 3 4 10 aya Fatihah. Ai ieu anakna ge tek mampus. Karyawanna teu dibayar-bayar moal Fatihah. Malah nyumpahan. Tah ieu mah ragap diri urang. Mun urang maot. Almarhum Ki Awiyan teu nyaho urang mana kahirupanana kumaha masantrenna di mana teu nyaho. Ajunanya ka kula cenah kumaha kieu tuh aing deui urang Cilongo. Sia urang dieu teu nyaho. Teu kumaha aing teu nyaho. Kunaon nanya ka aing? Tah eta bahasa Bandung tah. Asal aya aing di Bandung. Ternyata horeng ieu teh asal nama jelema anu tukang maling. Asli nama pamalingan Ki Awiyan teh. Tuh asli nama eta. Lu batak ieu Ki Awiyan aslina Garong. Tapi di Patehahan tah maninggara di Garong. Kene di Patehahan. Kiai Nurjaya macan pugu di Patehahan, Kiai Awiyan mah Garong di Patehahan. Maning mana? Kiai maot di Patehahan, Garong di Patehahan, maning mana? Tuh, dasar Garong kabeh. Kula dek nanya, lamun aya jelema di bulan Ramadan maca Quran tamat sabulan Ramadan nu bebeja ka kula aya nu 10 kali, aya nu 7 kali, luar biasa. Aya nu 5 kali. Nu diajak ku kula ge ieu tah tadi teh, ulah disangka sakali ge teu tamat. Asal digerokeun sahur. Sukula digarakan sahur deh, ya terus di ngaranna mana tadi dijak taya ya. Wih, keur tadarus. Asal geus beres, bae horeng ngedem di horeng henteu. Asal kadengena doa. Kayak sukuti digerokeun deui. Deh, ih getol amat ya kok teh. Nanya ka pamajikanna, emang eta getol belum? Bah di mana? Eta ai di HP digerokeun nya eta mah supaya ku kiai kanyahoan eta bae pajar. Korenganan
Kakula mah bisa nipu ka Allah mah ngagocek-gocek awasnya. Emang Maradona. Aya nu tamat 2 kali, aya nu tamat sakali. Hebat. Aya nu setengah. Teu kuat heuai deui. Aya nu ngan dicekal doang ta Quran dibuka a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahul azim kuari Quran wallahu alam di mana kula badek nanya aya jelema tamat deui Al-Qur'anul Karim dibaca rapih macana makharijul hurufna ngaji nageh di badu salam nage eleh badu salam mah tingkat nasionalnya nama tingkat planet Allah hebat mah geus pokona mal anu ngelehkeun hebat jasa nah iya hebat jasa tapi teu berubah hirupna. Quran tamat ngridit terus, Quran tamat nonton TV terus, Quran tamat main gaple terus, Quran tamat si mbak dibonceng dicolok terus. Dibandingkeun jeung anu ngan saayat doang maca Quran tapi nyulusup ka jero hate. Ceurik merenung asa nyangkrung ayat di jero hate saayat berubahlah nu tatadina jadi garong tatadina jadi pamalingan tatadina jadi dugala kuari bener-bener nuturkeun aturan ulama soleh nyana maningan nu tamat bae tah terus-terusan tapi perubahan maningan nu saayat tapi berubah maning mana ieu mah nya teu maca saayatnya teu asup pamustungan ieu mah ya atuh teh nu tadi mah teu berubah ge tamat Quran deres sama teu berubah ge aya nileuna ari ieu mah tamat henteu saayat henteu berubah henteu parah ya. Tadi ke di mobil geus ngomong bae. Duaan teh jeung kitu teh. Sa mobil jeung kula. Wani di hareupeun kula ge. Kiai, udah dipake ka hayang cenah iwati nyandung. Ya parah. Anak buah parah. Didaftarkeun ka Kinur Jaya ku aing. Tuh. Mantap. Kula osok lalaunan ngaji ayo malam Salasa Ki Wahab Ki Hamid Ki Nurjaya Kiai dicaringin teh sakarah lan bedi jeung nu lain-lain lalauna budak letik teu meunang ku kula budak ngora teu meunang awewe ulah ieu mah ngaji khusus nu karol nu tereh paraeh bae kitu teh meunang karolot lalauna ieu teh jang naon jang mikiran diri urang pamere Allah ndek digunakeun supaya mengkerucut pakeneangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang kumpul di dieu mudah-mudahan dicatat ku malaikat dijadikan sebagai saksi bahwa orang cinta Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang cinta Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang cinta para aulia Allah, cinta syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dicekapkeun sakieu nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana.